Barudak wirang di wirang deui urang mawa budak balanya ieu sayuran ti warung pamajikan poe Minggu ka mana. Ulin aja ulin. Meuli baju murah ka mana? Segenep jam eueuh. Oh, cari kira jeung bapa di dieu jeung papa di dieu. Papa rek masak heula. Nih. Tuh. Pinang leles, tempe, jengkol ngora. Kangkung wirang deui ku si om teh ka mana ieu jeung enam balanya sayuran jeung budak deui. Nyesek jadi lalaki teh kunaon nya kieu wae nya. Ye, ngiring ka mama atuh. Jeung papa wae. Gaget aing. Uline jeung ulin pamajikan teh. Masak sorangan, ngasup budak deui. Pugu apal tengah poe teh salaki teh beuteung teh lapar lain batur mah apal ku kulutus da moal ku kulutus urang mun disiapkeun wae mah untung budak ieu mah anteng jeung bapana ge nya ya. Assalamualaikum. Panas kieu ieu teh. Ka mana sih jeung bararudaknya? Eulah geuning kamu teh keur masak. Ngeun masak ieu beuteung salaki teh nya budak ditinggalkeun nya adi ieu keun nya masak henteu kamu teh can nyangu ieu nyisik jengkol era dia teh era di si om teh nya aya bi eulis. Aya bi Dedeh, teh Siska. Tingali abi pulang ti mana? Pulang ieu balanya bari ngangenaon budak. Cek batur teh alah suami abi geus moal daek ke bibir gidigan cek si eulis. Wah, nah si Mang Ong mah mungeun kita kieu teh kajeunahan lapar pika sore aing era. Balanya wae aya balanya nu kieu ku wae. Kunaon nya jelema teh kok kulutus kali ke batur teh datang? Mata katong lilating mulek ulin teh heulakeun heula Lain ulin apan nganterkeun belajar. Lain ulin anger nyebut teh ulin we jeung ulin ira teu nya abi ulin. Pulihkeun heula Kela tuh nyimpan lah kantong. Tulikeun kaku si tutung Terus dia kantong udah disarenang gitu sih. Bae da moal berat da sing mawa beas kintal. Pun kunaon nya lalaki teh. Anger kukulutus unga-unga mah urang kudu OTD kieu ieu keur masak. OTD. Ieu aing ulin unga poe teh. Mun rek ulin teh kudu nyiapkeun sangu naon. Selir aing capek kieu mah kangkung di tarapi ge. Tong sok kukulutus wae abi ge sarua lapar atuh. Capek teh hayo kieu wae. Kamu teh. Mun kitu batur teh ulin. Kan bisnis yang nganterkeun barang, nganterkeun Ieu teh capek jeung era wirang mawa meuli nu kieu ka warung sayuran jeung kapikiran we enak. Ket di siniran era. Nya bae we atuh tong sok baper atuh ka batur teh. Lain baper atuh dan kieu mah lain sing lalaki lain mah nu kieu ieu lalaki sejati nu nu kieu mah. Abi yang ganti heula nya ku dasar tingali ieu eta asin. Bau atuh tinggal mah nyorenang kantong kieu. Da pulang ulin ge bau hangit awak teh, bau kesang bau cepel tong waka disalin langsung sok goreng Bosan. Sarua bau kelek mah tong sok ngomong lah. Daripada ngomong wae mah mendingan sare terjadi masak lagi hoream kulutus wae. Ka mana kamu tulikeun atuh masak-masak da geulis tuh nya tulikeun nya. Ate aya ngarokok heula aya ngopi heula nya. Kamu megeulisnya bager pisan. Nya abi mah da atuh geulis. Pinter. Nya bodas, mulus di segala rupa. Cia we, suruh ngomong hoream lalaki kitu patut.